Jadi membaca sholawat satu kali kayak 10 rahmat. 10 berapa? Wah, jadi perbanyaklah sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Ubay bin Ka'b radhiyallahu anhu kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dhahaba thuluthul laili qama faqala ya ayuhan nas udzukurullah ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dhahaba thulusul lail, di mana tos lewat sepertilu malam, sepertilu peting, koma mangga bangun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala maka ngadau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ayuhan nas, jama-jama, udzukurullaha, kudu eling aranjeun ka Allah, kudu aringet aranjeun ka Allah. Artinya ingat kulisan syakira zikrullah, ingat kujanan hati, ingat ulah goflah ja'ati rojibatu tatba'u harodifah, datang rojifah. Artinya di mana datang rojifah? Rojifah teh tiupan pertama anu ngaguncang jibal, segala nu aya di muka bumi guncang, bergerak, gempa. Yauma tajful ardu wal jibal tatba'u harradifah, maka ngikuti karena rojifah teh rodifah. Rodifah teh tiupan anu kadua. Antara tiupan pertama dan bertiupan kedua 40 tahun. Si antara tiupan pertama tiupan kedua teh 40 tahun. Bisa jadi hal ja'atir rojifatu, datang rojifah, hana ngikuti karena rojifah teh rodifah di jumlah haliyah. Ja'atil mautu, datang kematian, bima sata perkara fian wa perkara dineta map kematian, pakewuh kematian, bencana kematian. Tuh. Mati teh ayanya. Jinu di hadapan kurang teh rojifah dan rodifah kematian. Dina kematian tak sekarat kematian. Dina kubur aya fitnah kubur, adab kubur, ahwal kubur, bencana kubur.
sebagaimana Rasulullah menuntun isti'adah. Wa'udzubika min azabil qabri. Ieu pengajian teh sing jadi manfaat, harus manfaat. Ulah sakadar datang teu bermanfaat. Sekira harus semangat mendengarkan kalam Allah, kalam Rasul nu disampaikan ku simkuring. Ingat naon nu dibaca teh. Ingat taat naon nu dibaca teh. Ulah diri orang hianat ka diri orang sorangan. Boro-boro nu saliwat santri bae nu unggal poe. Unggal peuting aya di dieu. Tapi teu masuk. Didikan ajaran akhlak teu masuk. Naon da? Ieu teu aya niat. Jadi adakeun heula qasdus sidqi, niat hade, niat bener. Kalah-kalanat ilmu. Santri termasuk Rasulullah teh kaya seperti ayeuna orang ngahurungkeun api seuneu. Coba ngahurungkeun api urang kalhu ngadurukan, coba ngadurukan. Tingali kurang perhatikeun dina sato-sato kulantaran teu berakal, teu ngarti, teu paham teh eta hayawan seperti remetuk renyit nyamperkeun kana seuneu marukan eta seuneu teh teu ngabahayakeun. Narjel eta semut eta remetuk dan lain-lain kana eta seuneu lantaran teu paham eta seuneu teh ngamatikeun, ngabahayakeun. Ta Rasulullah teh seperti kitu umat teh Rasulullah teh. Ngajaga umat, melihara umat, ngasah umat, ngasuh umat, nyalamatkeun umat. Ku ikatan agama keagamaan, akidah Islam, syariat Islam disalamatkeun, nyalamatkeun. Tapi jelema seperti remetuk. Nerajal wae karena api karena seuneu. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasul anu abdul nas pang utama-utama manusia ada Rasulullah. Abdulul khalq bahkan pang utama termulia di antara sakabeh makhluk. Bila mana telah lalu sulusulail pertiga malam bangun dia Rasulullah sallallahu bambil dakwah, ya ayuhan nas, ingatlah kalian kepada Allah. Lisan zikir ke Allah, hati ingat kepada Allah. Jaatir rajifah, jadi hartina rajifah. Kaya Rasulullah itu sudah datang rajifah. Tiupan pertama datang, diikuti kurodifah tiupan kedua. Diperlihatkan oleh Allah kesibukan, bencana-bencana. Di waktu itu diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Antara kedua 40 tahun.
Setelah itu ja'atil maut, ja'al mautu, kematian serta kesusahan, kepayahan, bencana, azab di kematian datang. Qultu, nyarita kaula saur Abu Ubay, ya Rasulullah, ya Rasulullah, inni uksiru sholat alaik. Sungguh abdi uksiru nyeurkeun abdi kana maca sholawat alaik. Itimal uksiru sholata nyeurkeun doa. Fakam aj'alu laka min sholati, maka sabaraha pernah aj'alu ngahadiahkeun abdi laka kangge sarira min sholati tina sholat abdi. Hati sholat tina doa abdi. Qala maksita, karena perkara sita ngamaksud anjeun. Kultu nyarita kaula ar-rubu', ngamaksa abdi karena seperapat salat abdi kangge sarira hadiah. Qala maksita, terserah anjeun maksud urang. Karena perkara sita maksud terserah anjeun. Terserah kamu. Fa inzita, maka upami nabi abdi, bahwa maka dina man ajen khairun laka, lebih baik, lebih bagus pikeun anjeun. Kultu nyarita saru Ubay panisfa, maka nabian abdi ka separo, setengah doa untuk sarira Rasul. Qala masita, terserah anjeun. Maka perkara sita ngamaksud anjeun. Fa in zidda fa khairul lak, mangka di mana mangka lamun nambahan anjeun. Fa khairul lak, mangka ziyadah nambahan lebih bagus bagi anjeun. Kultu nyarita kaula pasulusain, mangka 2/3 nami abdi kedana 2/3. Qala Rasulullah, masih terserah anjeun. Kuma anjeun lamun kumado ma kana perkara sida, silahkeun sita ngamaksud anjeun. Fa in jidda, mangka lamun nambah anjeun fa huwa khairul lak, mangka adi lamun nambahan ai pertambahan nambahan anjeun eta lawul halus, lebih bagus ke anjeun. Kultu ngajawab kaula nyarita qul ajalul laka, ngahadiahkeun sim abdi laka kangge sarira Rasul sholati kana doa abdi. Kula selumuana salat kangge hadiah kangge sarira. Qala ngaros idan tufaham, maka idan di mana gitu, jika demikian misalnya tupa mangka cegah anjeun hammaka tina kebingungan anjeun, kesedihan anjeun, kesusahan anjeun, kegelisahan anjeun. Tukfa tumna wa yugfaro laka, jeung diampuni laka ka anjeun dan buka dosa anjeun. Rawahu Tirmidzi, ngariwayatkeun kana hadis Imam Tirmidzi. Wa qala sangar Imam Tirmidzi hasan wari hadis eta hadis hasan. Jadi sahabat gitu, sahabat seperti sahabat gitu. Rasulullah SAW, ya ayuhan nas udkurullah, ingatlah kalian kepada Allah, zikirlah kalian kepada Allah dengan lisan, dengan hati. Rajifah itu telah datang, diikuti kerodifah tiupan kedua, insyaallah telah datang. Artinya Rasulullah dibuka hijab Rasulullah SAW. Keadaan kiamat pertama, keadaan tiupan pertama, tiupan kedua berat ya,
Maka Rasulullah bangun, tidur terus, orang mapan tidur terus. Kudu ayah bangun malam, kematian datang, serta pakai kematian, bencana kematian hadir. Langsung para sahabat kultu, ya Rasulullah, ini uksirus sholat. Sungguh abdi satrasna abdi uksiru padanya erkeun abdi makna sholawat kasarida dek eling teu ucar sholawat sabada faraid fardu sunat dan lain-lain teh jeung dia jadi tukang sholawat. Abdi uksiru sholat alaik sareling gitu. Jadi dengan apa saja ingat kepada Allah, dengan baca Al-Quran, baca tasbih, baca tahmid, baca tahlil, baca istighfar, bersolawat ke Nabi, itu termasuk ingat Allah. Ini uksirul janji, ini uksirul sholat. Sungguh api badannya adekan sholawat. Nah, gitu. Sahabat gitu. Pantas iman beda. Iman para nabi jeung iman selain para nabi teu bisa. Teu bisa sampai ukuran mengetahui ukuran keimanan nabi. Ukuran keimanan sahabat. Langsung sahabat. Sahabat aja kena orang terharap masih kayak gangguan, banyak gangguan dunia, gangguan jabatan, gangguan masya Allah, permainan itu permainan, iya masya Allah ini gangguan, iya dunia sekarang ini seperti itu. Maka langsung seberapa pernya abdi bareng ngahadiahkeun ka Sayyidina Rasul salat abdi, dari salat abdi adi doa dua nyeureun doa untuk sarira sampai sebelum nyeureun doa untuk abdi sendiri abdi bareng nyugeun salat kumaha shalawat ya ingat doakan Rasulullah sholli ala sayyidina Muhammad Allahumma sholli Muhammad ini doakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fakam berapa pernah untuk sarira Rasul dari salat abdi? Kata Nabi masih terserah anjeun, terserah Anda, terserah kamu. Tapi berarti kalau ulama menceritakan keadaan ilmu, keadaan amal tidak apa-apa. Boleh seperti sahabat. Ini uksirus salat alaik. Asal jauh dari keriaan, keujuban, di mana awam nyaritakeun kuring sok tahajud sakieu maca Quran sakieu seminggu teh tamat Al-Qur'an daulah gitu. Bisi teh salamet tina kaujuban jeung ria. Ai ulama apa maksudna? Minta nasihat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nasihat. Ulah dicat ulama oge ulah nyaritakeun di awam. Nyaritakeun di ulama deui supaya memberikan nasihat ulama kata ulama. Ini uksir salat alaik fakam ajalulaka min salati. Kata Ubay qultu ar-rubu'a. Abdi akan menghadiahkan salatku kepadamu seperapat, doa untuk seperapat untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasul masih tatsasilah Anda. Pak injida apa waharum bil aman jika kamu menambah itu lebih bagus. Seperapat tambah jadi sepertiga. Sepertiga jadi seperempat jadi sepertengah, setengah lebih bagus. Malah Sayyidina Umar semuanya untuk engkau ya Rasulullah. Qultu ajarulaka sholat kullaha. Jadi hardina
ngahabiskeun waktu, ngahabiskeun saat untuk ayeuna berhadiah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Doa sama-sama doa atau amal-amal, bisa menghadiahkan amal kepada orang lain, bisa. Kata Nabi, idan tu pahamak, jika demikian kamu dicukupi oleh Allah dari segala kesusahan, kesulitan, kebingungan, kegelisahan. Artinya dihilangkan dari segala kesusahan, kebingungan, di mana semua waktu dicurahkan untuk berselawat kepadaku. Gitu. Untuk berdoa, wayung parulaka, dan buka, dan dosamu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Rawahu Tirmidzi. Jadi membaca sholawat satu kali kayak 10 rahmat. 10 berapa? Wah, jadi perbanyaklah sholawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu hari ini.